Ke pasar bersama Rai dan halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Sebenarnya mah hayang nama sorangan ke pasar teh kusabab hayang satset gitu kan ya, tapi abi teh geus ngajanjikeun hayu orang ikut ke pasarnya. Jadi we meunang nganagoan di lawang panto saenggeus bapana balik ke we peuting teh. Terus balik di pasar teh kita teh taridur, semuanya pada tidur, bapana ge kan sare soalna balik ke we peuting. Bangun tidur teh langsung lanjut ngopi heula sebentar, siap-siap ke madrasah deh. Ya teh berarti udah jam 1-an otomatis ya Besti. Ayeuna nama diajak leumpang moal di ais cing, tapi moal ka madrasah. Alhamdulillah Besti tepi gening tuh. Ya teh baru terek balik, jadi we tinggal memperhatikan dah yang buru-buru balik teh ya. Merenanya kita juga pulang deh tuh lempang gitu nya, tapi saeutik deui deket imah kakara minta ais. Lanjut tuh ya teh pulang di madrasah langsung nyangu, langsung nyen gehu da asa geunah meureunnya cigana gorengan. Terus kabeneran aya toge kitu nu kamari. Alhamdulillah dibantuan teh ku si Raidut. Lanjut we ya teh teh nyaitan papoyan anu kamari dipoekeun Besti, anu peuting-peuting teh gening. Tapi si Raidut mah kabur kan endana dah yang ulin meureunna kata dican dikecarkeun. Teh karasa we teh sore-sore sigana enak ngagoreng gehu, ih mantap pisan masyaallah. Tiba-tiba we geroheun beres, alhamdulillah ditutupna ku si Raidan ya. Bye bye. Berdiri, coba berdiri.